Duh, jaluk. Aingnya namanya kemana teh? Geus lilasan sia maturan aing. Kan kumaha deui teu ari pangabutuh mah. Kepaksa ku aing dijual, yang. Neng. Heeh. Halo? Punten eta motor teh jantan diantarkeun ayeuna soal apaan nama hujan wae ning maju ka sonten mah. Nya ayeuna bade diantarkeun. Oh, nya tuh ayeuna mah sok we ku abi langsung ditep ayeuna ya Bade ditep heula. Nya sok atuh sok. Sok abi dikintunkeun nomerna. Mohon. Langsung dibayar kabeh ieu euy. Percayaeun ieu jalma sakitu motorna di dieu keneh. Bener euy. Rongsok. Halo, Si Adi mana eta ngantosana? di Perum Perum. Oh, ciri-cirina kumaha eta? Ciri-cirina abi ieu ngangge acuk hideung calana pondok Oh, nganggo acuk hideung, celana lepis pondok. Oh, nya siap-siap ayeuna dianterkeun Mohon. Assalamualaikum. Bukan rongsok teh. Lain rongsok-rongsok aya ngomong bisnis jeung aing. Bisnis naon punyu. Geus ieu panganterkeun motor. Lah, embung aing mah keur ngider. Enggeus daripada ngider teu para ruguh sia teh, nyoek menang nyomoal. Yo, para ruguh ieu mah gocap tah panganterkeun motor ka Perum. Sal. Sebenarnya mah aing teh wegah euy keur ngider. Tapi kumaha deui kita ieu mah? Milik aing berhenti dieu sigana. Ka mana ieu teh? Munyuk sia. Teu purun bari dibawa yeuh ka Perum. Uang di situ teh. Perum handap eta. Di ditu ciri-cirina jalmana, make baju hideung, celana lepis pondok cenah. Baju hideung, celana lepis pondok. Heeh, cukikeun kumaha anterkeun. Da duit mah geus tinggal mikeun. Tadi tip karung aing. Ya namanya kana motor teh. Kan kumaha deui aya butuh mah. Duh ieu teh lila euy mal wahyu kitu aduh aing jebah yang modal kaca ieu heula ieu cepat modal we heula Belah mana itu euy make baju hideung. Lepis pondok. Duh, itu teh. Usaha kana naon ieu teh itu. Ieu hirup di lembur teh. Pagawean. Punten. Motornya. Motor. Nya motor. Pata di si Aco ade sanes. Artosna. Duh, teu kurah karuh ieu teh jalma mere motor. Keur teu boga duit teh. Oh, uhun abi. Terus artos namanya? Nya ieu motorna Uhun enggak. Atuh nuhun pisan nya Abi pada teras pulang we nya. Uhun. Jua. Uhun. Anjing aing ngimpi naon teuing ieu. Jol aya nu mere motor saga. Milik mah moal ka mana? Teu boga duit ge aya jang ulin. lainna mana euy jalma teh wae aneh aing mah euy geus tungguan geus jam ieu aing geus keburu modal segala rupa can datang keneh wae aing teu kaharti euy aduh aing kumaha ieu euy barang duit geus ditepkeun euy aduh aing mah euy apes ieu mah wah ieu mah kudu ditelepon situ para ruguh euy jangan telepon lah geula ku aing Aduh, aya si Ana nelpon deui euy. Geus nepi sih kana motor ya. halo Ari motor teh cenah nyebatkeun bari dianterkeun. Nah, ieu teh aya wae geuning, Teu aya. Nah, kapan tos pita tadi dianterkeun teh, Itu aya wae ti tadi ogenan. Mun tos oleh nungguan, Mohon aku kumaha ieu teh, Duh, abi kalah bingung ya. Aduh. Duh, kata ada tos pita tadi. Antosana tuh asa kedap deui meureun. Moal, tos we wikeun artosna, Abi soalna bade milareunkeun sanes, Tepkeun deui. Aduh. Nya atuh nya. Kirim ke nomorna ku abi ditepkeun deui. Mohon. Aduh, anjing ting ieu si Ucup. Nah, ai si Ucup motor ka manakeun ieu teu nepi. Lah, aing teu jadi deui dijual lagi ieu mah. Tepkeun deui. Anjing ting. Aku mah si Ucup.
Ucup. Sia motor ka manakeun kunyuk? Nah, isa geus dianceurkeun ku aing kunyuk. Nah ai sia nganterkeun ka mana Ucup? Kan ieu jalmana nanyakeun deuleu teu jadi, kudu diteep balik. Anggeus dianceurkeun kunyuk ku aing. Untuk sia ciri-cirina make baju hideung celana pondok kunyuk. Andeng sia diuk tadi ge ya. Deuleu tak ku sia tah. Ku aing dikirimkeun balik duitna ge. Motor teh nepi cenah ku sia ka manakeun. Anggeus isa ku aing dianceurkeun bener Isal. Teu bohong aing mah. Tuh pan ieu buktina tah deuleu tah. Cih. Ayo, pancek mana ciri-cirinya baju hideung. Heeh. Celana pondok, lepis. Kumaha tuh? Nyawa aing mereka dianceurkeun ket. Untuk sia ciri-cirina kitu. Heuh ai sia eta mikeunna ka saha ke ditanya heulan teu? Ditanya ke ku aing teh, mana lagi uhun-uhunan? Heuh da mesin aing dibere motor ge Ucup. Uhun-uhunan we meureun sarua wae. Jih, kapan ku aing ge geus didikeun kan untuk sia persis pisan. Sia. Ku aing dibawa ke kantor polisi. Ojor bawa ka dia kantor polisi goblok da aing mah teh salah ieu. Nah, geuning kumaha atuh ya aing urus-urusna. Nyaho anjing urus we ku sia geus aing mah bener kunyuk lah. Hai, Ieu kumaha aing motor? atur we ku sia. Ajik teuing. Nah kumaha ieu aing? Motor eueuh duit eueuh. Apes ai si Ucup. Burit kia mah nelpon ya yang Beb. Aku teh kangen kayak yang Beb. Halo sayang. Ujung naon sayang teh. Aku teh kangen Beb. Pokoknya kamu udah makan? Makan dong atuh Beb bisi modar sia teh. Cing naon eta modar-modar kitu? Aku teh kangen banget sama kamu sayang. Ih, Dulu itu udah si Mariswa. tolong dong. Kan udah lama ini aku tuh kurang gecudang. Iya dong. Bejakeun sok aing ka pamajikan. Bisa naon dirasa? Bisa. Bejakeun sok aing. Bejakeun naon? Geus lila tadi gejut. Bisa. Bisa. Unyuk. Bisa. 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 Ya, Jadi kieu. Aya nah, ini teh. Biasa ya. Si Isal bisnis. Bisnisnya. Bisnis. jadi kieu teh merenya. Mang Ade teh. Gaduhan hutang ka abi 300. Itu dibayar-bayar geuna kumaha? Cak. Belasan teh dibayarna ge bi. Aing kalau diperes gitu. Apa? Atuh duitnya pake naon? Pan tadi teh ku urang teh diudag-udag sorangan teh dibayar. Sabaraha kamari teh? 300 kamari teh Pak. Atuh urut naon 300. Kamari meuli naon mah Ade teh kamari teh? Kamari mesti meuli eta teh naon teh rangginang. Stop gede mirang-ginang beli 300.000 ya Allah ya. Pan kamari jeung bahaneun ka si itu geuningan. Tah kitu aing hutang teh bayar, montong sok hese. Aing. Yap nya bi. Hahaha. Nuhun Mang Ade nya. Heeh. Heeh, nuhun pisan.